Bismillahirrahmanirrahim. Ku nyebat jenengan Allah anu Rahman sareng Rahim. Ieu nadom dikawitan jenis puji tinangtu ka Gusti Allah nu nurunkeun kitab suci Arabiyah. Rahmat Allah sareng kahormatanana tetep ka jalmi anu pangpasehatna. Kangjeng Nabi keluarga sahabatna ka ulama sareng ka ahli nahuna wa baduta ieu nadom jurumiyah nu ditarjamah ku basa Sundawiyah. Bab martelakeun kalam. Ari ngaran kalamnya eta omongan anu kumpul kaid opat cincalakan lafat murokab jeung mufid tuluy wado tasakitu anjeun ngaji sing tawado. Ari babagian juz kalam tilu isim rejeuk fiil harap nu katilu ciri isim aya 5 sadayana kujer jeung tanwin jeung alif lamna. Satuluyna kaasupan huruf hopat nu salapan kade anjeun ulah hila min ilaan alaf jeung fir jeung ruba jeung ba jeung kaf jeung elam geura caroba. Nu terakhir kaasupan harap kosam nyaeta waw bareujeng tasing paham ciri fiil opat hiji qad harfiyah 2 sintan fi saufata 3 saufatas taswifiyah tuluy ka opat tatani sakinana tasakitu tinggal anjeun ngapalkeuna. Ari harap kalimah nu taya ciri tinggal kana ciri eta jadi ciri. Ari harap kalimah nu taya ciri tinggal kana ciri eta jadi